hiji eta teraskeun. Nu kadua bahwa ayat nate naon wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Aya kecap azwaja, ari azwaja teh artina pasangan. Lajeng kunaon kitu litas kunu ilaiha supaya kahirupan teh tentrem. Lajeng naon wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah ngajadikeun di antara aranjeun teh mawaddah cinta. Nu kadua rahmah nyaah. Abdi rek nanya, urang dieu biasana nu kawin bogoh heula terus kawin atawa kawin heula terus we bogoh. Nu bener ya? Bogoh heula terus kawin atawa kawin heula terus bogoh? Hah? Siga nama bogoh heula terus kawin, da mun teu bogoh mah kawin ge moal daek. Leres henteu? Ari ayatna tadi nyebatna azwaja heula papasangan heula atawa mawaddah heula. Ai mawaddah teh pencinta disebutna pasangan heula dina ayatna atawa cinta heula nu disebut pasangan heula. Oh paingan naon atuh da kawin teh mimitina bogoh. Nu matak begitu gapru kawin 2 bulan geus teu bogoh deui cereh we. Heuh. Leres teh. Da ayat nama nyebutna pasangan heula. Atuh Pak Ustaz cenah mun kitu mah urang kawin teh ulah kanu bogoh. Lain ulah kanu bogoh lain. Atuh kumaha? Dan dina ayat nu sanes mah Allah nyebat naon fankihu ma tobalakum. Gerak kawin ku anjeun awewe anu alus cek anjeun. Ai alus cek urang naon Pak? Bogoh. Jebrage da bogoh geulis bae nya. Leres teu? Sok itu rebeh ge. Geulis bae cek urang mah. Kasep bae pokona mah si Bambang si Aswata mah si Epre di Batu Genep. Cek kolot baheula aya istilah kitu nya. Leres teu? Bogoh bae berarti kan eta kudu aya bogoh teh. Jadi kumaha cenah Ustaz teh sok ngalilieur ongko cenah kawin heula terus bogoh tapi bogoh kudu aya mimiti memeh kawin. Jadi lieur kumaha? Abdi rek ngabejaan. Kawin rumah tangga penting dimimitian ku bogoh ku cinta ngan kade kawin mah ulah pedah cinta. Soalna lamun kawin pedah cinta terus lamun geus teu cinta rek eureun kawinna. Rek eureun rumah tanggana heupan beda atunya Pak. Leres henteu? Ayu baheula mah dak bogoh teh cek batur goreng cek batur ulah kalakuanna teu pati hade da bogoh kapindingan katutupan kakuranganna teh bener henteu? Komo lamun kabogohna teh anyar balik di Jakarta pan ari awewena mah di Indramayu. Aya informasi na aya nya heueuh pan dibejaan atuh abdi mah maca atuh sesuai jeung data aing mah disangkana meureun da boga sekretaris urang teh kieu-kieu ge. Halo ai pan datang teh bunga geuning heueuh da sok kakarota pan urang dieu mah bila mentari bersinar lagi hati pun ceria kembali ku tatap megah tiada yang hitam. Betapa indah hari ini ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Bener teh? Bila mentari bersinar lagi ku tatap mega tiada yang hitam. Indah kunaon keur nungguan nu dipika bogoh. Bener teh? Padahal mah Pak lain pedah indahna alam lain pedah indahna cinta. Mana buktina? Da lagu Jayanti mah da cek aing mah pikasieun. Sok lagu Jayanti pan pikasieun coba.
Wanci burit surya rek pamit pas sore Pak. Hujan letik ngaririncik gerimis. Kingkilaban pating kolebat. Pating kolebat tak kingkilaban. Sisi basisir Jayanti. Nyaho Jayanti di mana? Laut kidul ombak da gede. Sisi basisir Jayanti bari jeung sore bari jeung gerimis. Piraku teh sieun ku tsunami. Tapi kunaon? Ku cinta mah jadi karasana teh jadi indah. Bener ente? Bener ente? Halo? Jadi sebenarnya mah terus nu nentukeun indah jeung teu manaon? Hate model bapak nih tulungan cenah abdi teh duh poekeun cenah padahal mah beurang eta jam 12 bari keur ngentrang-ngentrang. Heeh bener ente? Biasana nu garal lagu hutang gitu mah. Bener ente? Halo Bu? Bu da indah bae ari ku cinta mah ningali film asa urang nya leres ente ningali film asa urang iPad mah ngaca we urang geuning jeung artis teh jauh naget ti langit ka sumur bor ka bumi mah deukeut teuing masih kena kurang jauh pa langit jeung bumi mah. Halo Bu, naudzubillahi min matak emut-emutnya cinta mah teu lila cek abdi kumaha tadi. Cinta penting jadi modal dina rumah tangga. Ngan inget-inget ya Cap Irfan Neng Nia ngan ari kawin mah ulah pedah bogoh tapi pedah diparentah ku Gusti Allah. Sabab bogoh mah tara lila lain rek nyengsienan lain. Tapi da cenah pamajikan abdi mah da geulis salaki abdi mah da kasep lain pedah kasep jeung geulis. Lamun pedah kasep jeung geulis wungkul Pak moal aya artis nu cerai. Leres henteu? Leres henteu? Da ai geus nyaho bauna mah da biasa bae. Maksudna bau kelekna atuh Pak ai geus rumah tangga mah sai mah unggal poe papanggih bener henteu? Leres henteu? Nah siap jadi sareuri ai ngomong bau teh. Halo? Halo? Maka emut-emut rumah tangga mah ulah pedah bogoh wungkul tapi justru nu pokokna pedah diparentah ku Gusti. Abdi hiji waktu di sauran kupun guru baheula keur ngora ayeuna mah geus kolot lah. Baheula keur ngora kira-kira umur sekitar 2 genep lah abdi dipanggil kupun guru. Ai terus ditanya, "Ai si lain geus kawin acan?" Ai cek abdi teh teu acan mak. Naon sia umur sabaraha ayeuna? Aya panginten 2 genep mah. Geuning can kawin, geura kawin sia teh nungguan naon deui cenah. Tapun guru inget-inget mapatahan ka abdi kieu. Yeuh, moal aya jalma nu kawin lain kajodona. Moal aya jalma nu kawin lain dina waktuna. Saurpun guru kitu. Pan bapa jeung ibu hatena sarua jeung hate abdi harita. Nya heueuh atuh kitu lin. Da abdi bisa maca hati jelema ya. Pasti ngajawabna naon? Nya heueuh atuh leres henteu? Leres henteu? Padahal abdi ge harita kitu. Da polongo teh. Tapi kapikir mah bener. Kapikir teh kieu maksudna. Justru didinya nu nentukeunana. Maksudna naon? Moal aya jalma nu kawin lain kajodona. Moal aya jalma nu kawin lain dina waktuna. Coba pikiran ku urang. Bahwa urang ayeuna kieu Pak, urang jadi lalaki pamenta urang lain. Pamenta urang lain, urang jadi lalaki lain, ibu jadi awewe lain pamenta ibu. Bapak jadi urang lebak herang, pamenta bapak lain. Lain teh nyaho urang teh naha jadi urang dieu kitu. Leres henteu? Termasuk jodoh pikiran. Jodoh ini hakikat bukan pilihan kita. Lain pedah dibantuan ku babaturan, lain pedah disambungkeun ku medsos, lain pedah dijeger-jeger ku kolot, lain pedah didukung ku loba jelema, lain tapi eta teh jodoh pamilih Gusti Allah. Nu matak disebutna naon? Wahdatul maujud, sing seukeut mung hiji nu dipendakan naon? Takdirna Allah. Ieu teh takdir Allah. Kudu dimimitian ku kitu heula. Halo? Abdi naros
ayah teu jalma lalakina kasep awewena geulis lalakina beunghar awewena beunghar kolotna duanana ngadukung babaturanana kabeh ngadukung duitna laloba pestana rek gede gubrag teh Pak teu jadi kawin kira-kira aya teu gambaran gitu aya teu aya berarti hakikat nu terjadi mah lain rencana urang lain kahayang urang lain tapi takdirna Gusti matak tadi naon moal aya jalma nu kawin lain kajodona moal aya jalma nu kawin lain lain dina waktuna leres henteu aya henteu lalakina kasep awena geulis ngan awena mah beunghar ai lalakina mah miskin ari budak lalakina mah kolotna ge geus eueuh yatim ari budak awena mah kolotna ge jalma beunghar bari berpengaruh anak tuan takur jadi we kawin aya teh nu kitu ayana film film India pan kudu tuan takur Pak kunaon geuning jadi apan ku sutradara na dititah jadi si PJ teh jeung si Sri Devi mun baheula leres henteu jadi nu terjadi manaon Pak takdirna Gusti nah kunaon kudu mimitian kieu ye Cep Irfan aki aing ngaranna Irfan Neng Nia inget-inget maksudna kudu dimimitian ku kieu teh yakin ieu teh jodoh pamilih Gusti Allah maksudna naon supaya kieu Pak begitu akad nikah cek pabandinya pabandi kapi aki ngaranna pabandi aing terus Irfan ngaran aki urang di sarua jadi keluarga kabeh ya berarti tinggal Bu Enokna nu can nyawer pura ku ka keluarga moal nyawer cicing dengekeun atuh kumaha we usaha masia teh tuh nya abdi poho deui we ye lamun tadi ngayakinkeun ieu teh jodoh pamilih Allah maka terus akad teh naon cek pabandi teh ya ujang Muhammad Irfan Bapak nikahkeun anjeun kapun anak anu nami Neng Nia kalawan mas kawin sekian dibayar kontan abdi nampi jadi ngomong abdi nampi teh hakikat lain ti pabandi wungkul lain peda hareupeun penghulu lain peda hareupeun saksi aya dat nu moal bisa dibohongan aya dat nu maha uninga aya dat nu maha ningali maha ngadangu moal bisa urang curaling moal bisa urang ngabohongan nipu moal bisa saha Allah Subhanahu wa ta'ala jadi Cep Irfan teh dititipan Neng Nia lain hakikat ku pabandi tapi ku saha ku Allah laras teh lamun geus kitu tanggung jawabna ge bener kunaon geuningan urang sok aya nu tanggung jawabna teh aing mah geus bosan pamajikan tapi cenah mituha maneh ngambek paduli ayeuna mah ku aing dibere saeutik ge da geus nurut asal udud we aya cenah kitu emang Allah bisa disuap moal bisa laras teh nu matak tacak si Sahrudin teh ya Sahrudin uti India teh ya ieu serius ya aya pan Sahrudin nyanyina kieu Pak dengekeun ieu serius ya tauhid ya dengekeun tauhid ya cak Sahrudin kieu Pak tohe to jannat meri tohe mera junun tohe to mannat meri tohe roh ka sukun tohe akhiyo ki tandak तोहे दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब ने बना दी जो दी है tengarti pan nah atunya lalangir sih tengarti monggo tengarti tapi nyalengir ieu hartian ulah tauhid ieu teh tauhid disangkana heureuy eta teh pihartieunana kieu ye sing kaharti ye
Neng Nia Cep Irfan kieu hartina eta teh tohe tu jannat meri tohe mera junun engkau adalah surga dalam hidupku engkau adalah kegilaanku junun teh gelo tadi pan aya jannat jannat teh surga serius ya serius bisi teu percaya tingali dina syarah kitab At-Tiktokiyah heuna TikTok aing menang tina TikTok eta teh teu percaya tohe tu mannat meri tohe ruhka sukun engkau adalah anugerah bagiku engkau adalah ketentramanku matak sukun sakinah eta teh artina tentram tohe aki yoki tandak tohe dilki hedastak hartina naon teh hartina aku sudah tidak tahu apa-apa lagi aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan mangga pilih sesa moal naikna sesanya geus dicokot ku abdi nuhun ibu nuhun jasa kuasa jasa bu piraku teu kabita paku geus peureum-peureum we bisa digerawan deui eta hartina bener serius ya terus aya naon ujungna tu poho deui we aing laguna ujungna teh naon pokona mah kieu aku melihat Tuhan pada dirimu aku bersujud menyembahmu tadi tekan sajde sarjuk tahe sajde teh sajada hartina teh sujud disangka heureuy aing serius ieu sajde sarjuk tahe yara mekia karu aku bersujud menyembahmu lain hartina sujud ka salaki lain hartina sujud ka pamajikan aku melihat Tuhan pada dirimu hartina kunaon ya Allah kunaon geuning ieu neng nia dititipkeun ka abdi cek Irfan sarua cek neng nia ge kunaon ieu Irfan jadi salaki urang eta teh takdir Allah kade rumah tanggana niatan ibadah ka Gusti Allah ulangan saukur nuturkeun cinta da cinta matara lila bener henteu lamun baheula mapan siga nu heueuh teu panggih sapoe nepi ka sok baheula mapan ku surat Pak bener teh aya surat paling cepet teh kan 3 poe eta teh nu kilatnya benernya abdi ngalaman ke rumah santren duit beak hutang boga ning pusing pan aya surat 3 poe lamun langsung dibalas ge geus sabaraha tah geus genep poe banyak leres teh oh tapi da indah harita mah matak sok aya istilah ayeuna mah kieu ka abdi ge sok nanya teh Pak Ustaz damang alhamdulillah cete dina danget ngadamel ieu serat mah depan baheula mah ngabalas pasti kitu pasaran teh kitu we baheula nya leres teh baheula mah torojol surat teh surat seuri Pak padahal mah seuri kana naon surat mun ayeuna mah meureun make ieu naon HP ngechat istilahna teh nya teuing beureum teuing biru teh ai pokna teh pan baheula ge Irfan teh kitu ka neng nia teh cek Irfan teh ngomongna teh ai kamu teh aku kan udah ungkapin perasaan aku ke kamu jadi kamu teh kapan mau balas kan ini teh udah lama kenapa belum balas mau kapan atuh aku teh penasaran aku teh mau beneran sama kamu cek Irfan cek neng niana nggak tahu aku teh bingung sok atuh yang yakin kapan mau ngebalas jika tidak hari ini mungkin minggu depan tah eta aya nama kitu atawa nu boga hutang sarua kitu tah jika tidak minggu ini mungkin bulan depan jika tidak bulan ini mungkin tahun depan kan ku bayarkan hutang yang engkau pinjamkan nya aya kitu ari keur rek ngijo majikan heueuh saperkawis abdi teh nyangkakeun silaturahim nu kadua abdi teh kieu cenah Kang abdi teh sononya tos lami teu pendaknya cenah kitu nya ucuy tos lami pisan tanu katilu mah abdi teh aya pamaksadan anu utami ieu mah manawi punten tapi mah punten tah eta lamun ngomong punten-punten kitu kudu curiga eta mamanawian cenah gaduh artos tiis langsung cengkat boga imah tiba heula ge aing mah tara nyimpen duit na kulkas cenah mantap cenah da eta urang Sunda mah pan kitu aya istilah netet taraje nincak
ambala nungtik lari mapai bukti leres teh nyuk ceruk walungan mapai wahangan teh nyaho deui wae mipit amit ngala menta leres teh beh dituna teh disebut malapah gedang supaya hasilna teu melengkung bekas nyalahan pan kitu urang Sunda mah ari ayeuna mah beda Pak lain kitu ngomongna teh ayeuna mah nek nyeum deui teh kieu kieu nya Pak cenah kan Nabi Adam teh gaduh Siti Hawa cenah upami Romeo ta eta teh gaduh Juliet cenah bapa manawi gaduh 100 abdi namut cenah jadi sarua we eusina rek ninjeum teh halo Bu baheula ibu dirayu ku salaki ku pisalakieun da cintana keur tariknya ngomongna pan indah wae sesungguhnya tidak ada yang bersemayam di dalam lubuk hatiku yang terdalam kecuali hanya namamu Nok da eta teh si Ani oge si Ani nuna oma memang ku indungna mah disebutna Nok da Nok mah panggilannya bener teh yang budak masuk disebut Nok nu awewe mah bener teh ayeuna pek mah Pak ternyata geus kawin mah saja beti si Ani teh pada siri ka ongkoh bener teh pun baheula mah lagu bener indahnya indahnya aduhai manisnya manisnya aduhai saat-saat memadu cinta saat-saat yang paling indah kata-kata bak mutiara kata-kata dalam bercinta cek wah haji bener teh baheula sok ayeuna kitu geura bapak ka pamajikan indahnya aduh gandeng lah indahnya naon aing tadi barang datang COD tepang mayarkeun indah naon mak bener teh ayeuna mah awet nu penting mah dibayar pangmayarkeun COD na Pak naudzubillahi min sakali deui hiji yakinkeun ieu teh jodoh pamilih Gusti Allah sehingga janji teh lain ngan saukur kawali lain ngan saukur kawali mah ciamis lain ngan saukur kawali lain ngan saukur payeuneun saksi jeung penghulu tapi estu janji ka Gusti Allah nah lajeng kieu kunaon geuning penting diniatan ibadah sabab ari rumah tangga mah aya naik jeung turun tong boron rumah tangga nu teu rumah tangga ge da naik turun komo jalan ka dieu mah nya paku bener teu kadang naik ekonomi mulai naik nu diuji salaki rek macam-macam moal pan kitu diuji na teh depan sok kakarek ge beunghar kakarek menjat saeutik geuning sok macam-macam lalaki mah hayo WA-an jeung randa bener teh aya nu kitu suganu heueuh halo nah ada bapak mah kulaan kunaon aya tapi teu dipejaan da loba dibaturkeun kieu tapi lamun keur ekonomi ripuh sanu diuji pamajikan rek nuturkeun moal ka salaki rek nuturkeun keneh moal ka salaki pan kitu leres teu komo ayeuna mah awena laloba gaya leres bari jeung ngomongna teh urang mah hirup teh asa kieu-kieu wae rumah tangga teh ti baheula terus juga salaki si teteh ih salaki si teteh mah luar biasa bari kasep damelna ge kantoran gajina agung si teteh hoyong naon ge ih manis sagala dipasihan nah ih salaki abdi kuli we hayo nepi ka Gus Hidung jadi goreng patut salaki abdi mah kade si awe nu kitu doraka gede eta bener abdi mah doraka gede nu kitu ya ku abdi di bejaan Bu ingat-ingatnya omongan abdi nu ieu lamun heueuh ge salaki ibu kasep baheula da moal daekeun ka ibuna oge pila ku nu kasep neangan nu kieu padahal mah nya Pak nepi ka ripuh teh melaan saha nya Pak nya leres henteu
Matak supaya istilah naon, di balik seorang wanita yang hurung ada salaki yang tutung. Pan bener. Leres ente. Leres ente. Tuluy pan lalieur ayeuna mah. Lalieurna teh naon? Pan eta tulisan dina truk ge pan tulisanna teh mama shopping, papa pusing. Da liurnya Pak. Pai balanja wae mah pusing. Bener teh. Pokoknya di balik istri yang glowing ada suami yang gawe berang peting sampai pusing 7 keliling. Bener teh? Bener teh? Da emang gitu nu mata kade kasalaki teh sing hargaan. Nu mawi dawuh Rasul naon? Panggede-gedena doraka awewe nu sok ngabanding-bandingkeun salakina sorangan jeung salaki batur. Dengekeun si Eti. Ice si Kokom kade macet tong laloba gaya tapi da abdi macana rumah tangga teti baheula kieu wae pusing hari pusing nama hiji ieu abdi rek ngabejaan ieu catet omongan abdi nu ieu catet omongan abdi nu ieu inget-inget lamun hirup hayang teu pusing hiji koncina montong gablek cicilan sakitu. Nah jadi ala lemprak jiga nu rumah sak boga cicilan malieur bae Bapak. Bener teu? Bener teu? Padahal Pak lamun ningali kana kaayaan kahirupan da ieu teh kabeh oge cara rukup. Bener teu? Nu matak si ibing mah sok teu ngarti lamun aya jalma nu hirupna ngarasa pusing wae. Kunaon Kang Ibing teu ngartina ye apan baheula ge keur SD aya pelajaran di sakola aya kebutuhan dina kahirupan teh nu pokok jeung nu tambahan. Nu pokok ngaranna primer, nu tambahan ngaranna sekunder. Pira ku teu ingat. Eta nu primer eusina teh ngan 3 sandang, nu kadua pangan, nu katilu papan. Ari sandang berarti pakaian, ari pangan berarti dahareun, ari papan berarti tempat cicing. Pan eta teh kabeh oge geus aya geus cukup. Kunaon atuh geuningan loba lieur loba pusing hirup ta eta hirupna loba gaya nu akhirna hayang perkara teu kaduga ayeuna akhirna nyicil nu matak pusing wilujeng pusing we sadayana. Nya meureun kitu meureun ulah heula teuing atuh geus penting. Kang Ibing ulah heula teuing. Halo Bu. Paham teu? Paham teu? Jadi lamun hirup hayang teu pusing naon kuncina? Ulah boga cicilan. Sing ngadenge gerak ka abdi insya tupa geus cak cenah pemoal moal moal nyicil deui. Halo Bu. Bu. Hari ibu pakaianana aya 3 setel eueuh. 3 setel. Leuwih. Malah ayeuna teh ustad sok jadi fitnah naon? Biasana nu pakaianna loba ibu-ibu eta teh nu rajin ka majelis taklim ka pengajian. Heupan akhirna teh jadi fitnah pengajian teh. Bener teu? Ka dieu milu, ka ditu milu, grup ieu milu, grup itu milu, akhirna teh pakaianana loba. Jadi ternyata ngaji nama Pak ai elmuna mah teu tambah, nu jelas nu tambah teh seragamna. Lain betul-betul saya teh eta teh kewajiban salaki pan ngadidik. Ai tuluy teh dididiknya kudu milu ngaji. Leres henteu? Leres henteu? Bu, teraskeun Bu. Nah, abdi nitip kieu. Cep Irfan Neng Nia, inget-inget. Urang sok aya ngadenge bahasa kolot kieu. Hirup mudah-mudahan cenah sapapait, sama manis, sabagja, sacilaka, sareundeup, saigel, sapihanean. Bener teh? Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, kacai sing bareng, mandi kadarat sing bareng, salat
mudah-mudahan rumah tanggana ieu teh nu pertama jeung terakhir, mudah-mudahan tingungkueuk nepi ka tingongkoak nepi ka ngungkueuk, mudah-mudahan sing nepi ka paket rok iteuk ulah. Kunaon paket rok iteuk atuh make iteuk kabeh sia rumah tangga ripuh. Leres teu maksud abdi sok aya nu tuluy ujungna make kieu. Kita akan sehidup semati. Bodoh kunaon paeh leuheung mun asup surga aya asup neraka mah ripuh. Leres teu matak ingat-ingat ya neng nia cep Irfan ieu jang sadayana ongkoh lamun rumah tangga sing hayang naon sehidup sesurga gitu sing hayang sehidup sesurga sebab kieu di akhirat Pak nu pokok nikmat jalma asup ka surga nu pokok hiji pangageungna naon wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah ningal Gusti Allah ngan ulah ngabayangkeun kumaha ningal Allah sabab Allah moal bisa dibayang-bayang da Allah mah teu sami jeung kabeh makhluk nu aya dina bayangan urang eta kabeh ge makhluk Allah mah teu kitu pokona mah engke di surga PR nama pokona sing arasup surga we sadayana amin ya Allah ya Rabbal eta puncak nikmat surga. Nu kadua nikmat surga naon deui nu agung teh babarengan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu bisa bareng jeung kulawarga kolot indung bapa pamajikan anak dulur guru bareng ta eta nikmat nu gede. Jadi lamun diibaratkeun bapa menang nu kieu nya nu kieu teh eta iya pemajikan orang nu ayeuna di dieu anu ayeuna makan musing gelin Pak jujur atuh serius ya ieu pamajikan nu ieu Pak di dunia hirupna loba kene ngabungahkeun loba kene musingkeun ibu cicing loba kene ngabungahkeun loba kene musingkeun Pak jujurnya banyak jujurnya tak engke mamun babarengan asup surga moal Pak moal jika kieu bakal gareuris leres teh hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku Tuhan pun merestui itu dijadikan engkau istriku engkaulah bidadari surgaku nya anu kitu nya halo Bu matak ingat-ingat sing hayang sehidup sesurga ulah semati lamun geus sehidup sesurga targetna naik ekonomi moal jadi masalah turun ekonomi moal jadi masalah tapi lamun salaki geus hese salat 5 waktu eta kudu jadi masalah pamajikan penutupan aurat eta kudu jadi masalah boga anak teu daekeun ngaji embung di pasantrenkeun eta kudu jadi masalah sabab targetna hayang sehidup sesurga Bu teraskeun Bu hujan sebarali ke barali saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karenanya Pak di dalam Al-Quran itu kan Allah mengibaratkan ini ibu bapak mungkin sering dulu dengar ceramah saya di radio Pak kalau sekarang Alhamdulillah bisa jumpa langsung betul di dalam Al-Quran Pak itu kan Allah mengibaratkan apa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wanita merupakan pakaian untuk suami suami merupakan pakaian untuk istrinya lalu bagaimana ini kan indahnya bahasa Quran Allah mengibaratkan suami pakaian untuk istri istri pakaian untuk suami pakaian itu Pak fungsinya paling tidak saya sebut 2 saja Pak berapa Pak mana yang 2? 1 pakaian itu fungsinya adalah melindungi dari debu melindungi dari hawa panas dan dingin
Maka tentu saja seorang istri mesti melindungi suami, seorang suami harus melindungi istrinya. Lalu ada yang nanya ke saya begini, Kiai, kalau soal suami melindungi istri saya paham, karena memang suami itu kan kuat secara fisik, betul. Tapi ini kok istri melindungi suami, bagaimana ceritanya? Jadi ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasul bercerita, jika kamu suami, ini serius Pak, jika kamu suami keluar dari rumah, entah itu bekerja atau ada keperluan, lalu di luar sana kamu melihat yang buricak burino, di luar sana kamu melihat yang cantik, bahenul nerhum eplok cendol, kalau istilah orang Sunda kan begitu Pak. Melihat di luaran sana wanita yang seksi, apa kata Rasul? Ayo kamu balik ke rumah, datangi istrimu. Kenapa? Kata Rasul, karena mau yang di luar ataupun yang di rumah isinya sama saja. Ini hadisnya begitu Pak. Isinya apa Pak? Sama saja Pak. Betul. Ternyata ketika suami pulang ke rumah, istrinya malah nolak. Ini kan namanya istri yang tidak melindungi suami. Karena pokoknya istri melindungi suami adalah melindungi dari perzinahan. Paham tidak Pak? Jadi hati-hati nih ibu-ibu. Jadi kapanpun kalau nggak ada uzur, dimanapun kalau nggak ada uzur, suami pengen kasih, karena biar semangat kerjanya. Walaupun memang jatuhnya Pak, jatuhnya ibu-ibu itu sebetulnya persis kayak orang yang nernak tuyul. Orang yang nernak tuyul itu bagaimana? Dia kan nernak tuyul, suruh cari apa? Uang. Pulang disusuin, selesai disusuin suruh berangkat lagi cari uang. Bapak kan begitu sama istri. Halo, jadi ini adalah tuyul-tuyul besar. Halo Bu, halo Bu. Yang kedua Bapak, fungsi daripada pakaian teh adalah kehormatan. Ibu halo, ini AA ya, masih kenal sama AA tidak? Fungsi pakaian yang kedua teh kehormatan. Bapak coba bayangkan kalau AA sekarang ceramah pakai kaos Persib, pakai celana sepak bola, apa didengar ceramahnya Pak? Tidak ya, karena memang pakaiannya tidak menunjukkan sebuah kehormatan, betul? Atau kalau ibu kurang percaya, besok ibu ke pasar Ciwaru. Untuk apa? Ibu di pasar buka baju, jangan ada yang tersisa. Yakin Aama, kehormatan ibu hilang sehilang-hilangnya. Kenapa? Karena pakaian adalah kehormatan. Makanya Aa nitip, Neng Nia, Cep Irfan, Aa nitip, kalau kamu membuka aib istrimu, berarti hakikatnya membuka aib sendiri. Kan kata orang teh, kalau bilang kata Cep Irfan, kalau istri saya makan apa ya? Banyak kekurangan, ini kurang. Pasti orang bilang, itu kekurangan teh karena kamu yang belum bisa membimbing istri dengan baik. Benar tidak? Halo? Istri membuka aib suami di hadapan orang lain, hakikat membuka aibnya sendiri Bu. Kenapa? Kalau suami punya kekurangan, berarti itu karena ibu istrinya yang tidak menutupi kekurangan. Jadi yang selamat tetap kita juga ya, betul tidak? Halo? Ini paham tidak? Sekali lagi mau menyampaikan apa? Soal naik turun ekonomi jangan jadi masalah. Soal ada hal-hal kecil dalam rumah tangga jangan menjadi besar. Tapi kalau sholat 5 waktu sudah tidak dilakukan, ini harus jadi masalah. Makanya kuncinya apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Terakhir kunci rumah tangga apa? Sabar. Halo? Halo Bapak? Kunci rumah tangga pokoknya apa? Sabar. Bayangin sama Bapak sama Ibu. Bapak Ibu kan sudah merasakan kalau tidak sabar udah mau bubar ya. Betul tidak?
Makanya ingat-ingat, kalau melihat kekurangan istri, kita harus sadar kekurangan diri kita. Suami atau istri melihat kekurangan suami, kita pun harus sadar dengan kekurangan diri kita. Oleh karenanya kata kuncinya apa Pak? Kata kuncinya adalah jangan mencari yang sempurna, karena kamu tidak akan mendapatkannya. Tapi kamu dipersatukan justru adalah dalam rangka saling menyempurnakan. Paham tidak? Paham tidak? Insya Allah. Jadi kunci nama naon? Sabar. Terus nu tadi, lakonan wajib tinggalkan haram. Sapanjang wajib sateka pola pokoknya lakonan. Sapanjang haram masih ngeresep oge tinggalkan. Ingat-ingat, jalma hirup teges cukup, nu matak lieur nama eta loba gaya. Nu matak lamun rek gaya ukur, lamun rek ngagaya naon? Ukur kemampuan. Lamun kira-kira teka ukur, ulah mending kene ulah da lieur boga cicilan teh. Leres teu? Insya Allah. Mudah-mudahan wabil khusus Cep Irfan sinareng Neng Nia nggoning rumah tanggi dijantenkeun rumah tanggi sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan hajatna Bapak Bandi sinareng Ibu Enok diberkahan ku Gusti Allah. Naon anu parantos diwalimahkeun disodakohkeun janten kasayan anu ku Allah dibalas ku kasayan dunia sinareng akhirat. Amin. Sadaya nu hadir mudah-mudahan paraos yuswa dina ibadah ka Gusti Allah. Sarehat zahir batin, rumah tanggi sadayana oge sami talentrem, turunanana oge mudah-mudahan saroleh solihah, mudah-mudahan rezekina oge seueur bari berkah. Nu pokok di mana wae iraha wae sabab naon wae urang ninggalkeun alam dunia ku Allah ditetepkeun iman Islam husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal barakah wal ijabah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Teu acan ditutup ku doa, engkin doana ku Pak Kiai di dieu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapihatur kirang langkung hapunten, mudah-mudahan aya manfaatna. Khudma sofa wa da'ma kadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا وعافيا وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.